wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Ibu Bapak Guru nu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan nu kusim kuring dipika cinta. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci sabab ku rahmatna urang sadaya tiasa kumpul di ieu tempat kalayan sehat walafiat. Hadirin sadaya nu dipika hormat, kebersihan lingkungan teh kacida penting napikeun kahirupan urang sapopoe. Lamun lingkungan bersih, urang bakal ngarasa nyaman tur sehat. Sabalikna, lamun lingkungan kotor, loba panyakit nu bakal datang. Kukituna, urang sadaya kudu babarengan ngajaga kebersihan seperti menceun sampah kana tempatna, bebersih kelas, melak tangkalan, jeung sajabana. Mugia ku urang babarengan lingkungan urang jadi bersih, sehat, tur endah dipandang. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.